Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadaya warga kelas 8? Mugia dina danget ieu urang sadaya dipaparin kasehatan tur kabagjaan ti Gusti Anu Maha Suci. Nah, pangajaran anu sejadi pedar dina danget ieu nyaeta ngeunaan carita pondok. Nah, ngaranna oge carita pondok, tangtu caritana oge parondok. Nah, carita pondok kaasup kana karya sastra, mesarua jeung novel, dongeng, jeung sajabana. Nah, carita pondok mun dibaca teh mah pasti sakali anggeus. Matak hideup ulah wegah memeh dar maca da pondok ieu. Geura resep pisan macaan carita pondok mah loba pulungeunana. Komo lamun eusi caritana sarua jeung nu anu kaalaman ku hideup. Nah, sabada hideup diajar ngeunaan carita pondok, hideup dipalar sangkan bisa mikaweruh carita pondok, ngaanalisis carita pondok, jeung nyieun karangan wangun carita pondok. Ta ayeuna paek bandungan ku hideup, tengetan ku hideup, contoh carita pondok nu aya dina pintonan ieu. Wilujeng nyakseni. Karaos Kunila Karyani. Udin sareng Andi teh budak pangbangorna di kelas abdi mah. Manilayeut pisan da puguh masih aya patali kulawarga antara Udin sareng Andi teh. Salasresna Udin teh pinter saingan. Da eta we upami abdi ranking hiji, Udin kadua. Malihan kantos beunteun rapot teh sami. Atuh abdi sareng Udin teh ranking hiji satengah. Dina hiji dinten, Udin sareng Andi tingariwing nyandak hileud. Atuh abdi sareng rerencangan kacida sieuna ningali hileud teh. Dasar lenger, hileud teh diasong-asong ka abdi sareng rerencangan. Atuh abdi sareng rerencangan ting jararit. Ari Udin kalah nyerengeh ningal nu pating jararit teh. Ari Andi kalah lung hileud teh dialungkeun ka palebah Santi. Atuh Santi teh mani gegeremean. Aduh mak, alah, cenah bari bibiri gidigan. Nah atuh keleweng deui Udin oge ngalungkeun hileud ka palebah abdi sareng rerencangan. Pel napel kana acuk Imas. Goak Imas nangis, reuas sareng sieun. Puguh acukna katapelan hileud. Abdi sareng rerencangan nu sanes pating jerewet. Ningal Imas nangis mah, Udin oge semu reuas. Enggal hileudna dicanak deui. Nuju ribut-ribut kitu, torojol ibu guru ka lebet kelas. Aya naon ieu teh? Saurna. Eta Bu, Udin sareng Andi ngalung-ngalung hileud, Imas ge dugi ka nangis, saur barudak mani reang. Nanaonan atuh Udin, Andi, heureuy teh kabina-bina teuing. Kumaha keh mun cilaka? Leuheung basa mun ukur ceurik. Kumaha mun tepi kasawan terus kapaehan? Awas mun sakali-kali deui kitu kalakuan. Hayo, nangtung dihareup, Udin, Andi. Ibu guru bendu. Udin sareng Andi ting poyongkot ka payun. Cicing nangtung di dinya tepi kabubaran, saur bu guru. Udin sareng Andi ngaraluk weh kawas bu menang mabuk. Karaos, saur barudak istri mani rame. Dicutat tina kumpulan carita pondok barudak, katana suci kaca 23 dugi ka 25.